Ayah hiji kiai baheula teh boga pasantren ngaranna Kiai Ibrahim. Wow, ngajina pohara, dakwahna luar biasa, galak, amr ma'ruf nahi munkarna luar biasa, hebat. Begitu manehanana ningali di hiji lembur aya awewe gelis, Masya Allah. Sipatan gelis teh cek orang parahyangan mahiji irungna mancung, dua halisna ngajeler pae, tilu pipina ngadaun seure, opat gadonan dog sepotong, panu di imah mandog hijian. Cangkengna kitu ngabiola, bitis ngabuah jantung, eta bahasa orang Bandung. Anu di imah mapan buah nangka. Bitis teh. Kabeneran si awewe eta teh keur magelis teu make kerudung, teu make jilbab. Wah, atuh langsung ditunjuk ke Kiai Ibrahim. Hai neng, hook amat neng teh, kunaon? Neng teh gelis, neng teh bagus, neng teh hebat, tapi neng teh jadi suluh neraka. Ih, kok nyanyahuanan jak si neng teh? Pan neraka manu Allah, nu bakal ngasupkeun neraka nage Allah. Tuh kumaha cak Allah bae, ulah sok pengen ponis bae. Tuh, cek Ibrahim. Ulah wakandeuleu salatna, ulah wakandeuleu puasana, ulah wakandeuleu nanon, tah teu make jilbab berwigan. Eta teh tanda bakal jadi suluh neraka neng. Seuri nyana. Jih, seuri. Cek Ibrahim teh carekan si seuri. Sakali deui tah sia berwigan. Lain ditutupan sia, hook ai mah kana kagelisanana. Cek awet bari keom teh, kok keom sih sia? Tilu kali nya sia kunaon ku aing dicarekan aing amr ma'ruf nahi munkar goblok, kunaon sia ku aing dicarekan senyum. Kiai ulah haju galak-galak lah, kiai kakarak boga ilmu sakitu jeh. Si awewe goblok kan sakitu, lantangan ka aing dikawin sia ku aing. Ke neng, aing kitu kunaon? Pan ieu teh kiai dikiaikeun ku batur. Nah, cek nyana karak jelema nu ngiaikeun ka kiai Allah macan pugu ambo. Ji, aing ke pan geus nyeun yayasan goblok. Je, aing teh geus di luar nagreg aing ye. Belajar teh. Cek si neng teh, kiai, ulah usil ku sebab kaula teu make jilbab kadeuleu rambut. Atuh kiai bae peureum mantakna. Aman. Je, heueuh oge nya. Kunaon usil ka kula atuh kiai bae neuleuh kula peureum. Neuleuh awewe anu katempo rambutna peureum, eta karak kiai. Aing masih keneh haju nyarekanan jelema mah lain kiai tah mah. Tah kos kitu mah. Masih keneh kiai ge cak makhluk cak Allah macan puguh. Je, cek Ibrahim boleh oge ye.
pemahamanana lain lalaga cek lain neng hampurannya mantap sia ka ditu hebat tahu balik Ibrahim datang ka imah lain ngaji ngalamun cak santrina pan kiai teu nongkrong pamajikanna ge pamajikan kak henteu nongkrong cicing sia aing ieu keur boga pikiran boga masalah naon entah kayak merahasia ke sia ngambek deui urusan lalakan jeung awewe bahkan lamun urusan jeung awewe deh atuh geus tsunami nah ke sakeula teh ieu kiamat aing sebenarnya mah ieu kanasehatan ku awewe eta teh ya Allah ya Rabb heueuh oge naon make jeung galak-galak mun aing peureum atuh salamet bener oge tah awewe eta ke sacara lain diteangkeun maksudna aing deuk ngaguru ka nyana sebab aing deuk balik teh ya pamit cek nyana mantog sia ka ditu eta kan lain bahasa jelema biasa sacara lain deuk diteangan aing deuk guru teangan kumanehanana kapanggih Masya Allah kernas benyana dihareupeun imah kieu ulah nurutan sia kieu langsung ki Ibrahim assalamualaikum teu hayang aing endit sia ambo ceki Ibrahim awewe gak gelis ngorek kene sekitar umur 35 tahun maksudna ieu sih ditanya boga salakitan endit ulah ngaganggu aing ya Allah los teruskan ku sia dakwah ka ditu ceki Ibrahim hampura neng abdi maka dia ge hiji minta hampura nomor kaduana ieu inget bae lain kana kagelisanana bahasa neng tina cek neng teh atuh teu kudu usil atuh peureum bae si salamet tah ti bahasa eta neng ieu mama ieu kula mah guguru bae hayang belajar tilok ngamuridkeun aing mah lah jangan kan itu guru jangan gusia kan itu guru saya mau mal mengalami boro-boro ngamurid kan yang mawa awak sorang kan wallahu alam kita aing teh mikiran salamet tah henteu nalika sakaratil maut salamet tah henteu ketika malaikat munkar nakir nanya salamet tah henteu ketika digiring ka mahsyar salamet tah henteu ketika aing ditimbang amal salamet tah henteu ketika nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim boro-boro ngamuridkeun ka batur indit Masya Allah balik deui Ibrahim ka imah tambah ilmu aing cekeun ya Allah tah si awewe ku pohara-pohara teh aing neuk neangan ilmu deui ayeuna can cukup horenganan ieu nyieun pasantren nyieun yayasan model kos kieu ilmu aing kakarak bisa galak teh horenganan demi keagungan dakwah teh demi kemuliaan dakwah teh ngan sakadar neangan piduit Masya Allah karim hirup teh mun dipikir-pikir mah horenganan ku batur bae aing dikiaikeun diustadkeun di profesor horenganan bener cak awewe tadi sia mah kiai ge cak makhluk cak Allah mah buat teuing kadedengekeun bae aing kuari mah neangan guru cekeun deui anu bisa ngelempengkeun kolbu langsung nyana datang ka imah kiai Assalamualaikum Waalaikumsalam gimana abdi Ibrahim ti Siklu oh aya naon nih Ibrahim ulah deuk masantren we di dieu Ibrahim lain boga yayasan teh pondok pesantren bener atuh kok deuk masantren depan bejana baheula ti Misro
Oh sakira teh abdi ti Mesir tapi acan mejeuna itu ilmu teh dek tutup heula we dilanjutkeun ku rekan-rekan abdi mah dek neangan ilmu maksudnya ilmu naon ilmu supaya lempeng be hate teh supaya hayang bae kana ibadah teh mah berat kana ibadah teh itu sarua kitu cenah teh aing ilmu kos kitu mah can boga cek Ibrahim gorenganan pada bae mengkonon ge balik lah di zaman mal neangan deui sababaraha pondok pesantren tetep encan manggih terakhir aya ngaranna Abu Bakar cik ya Abu Bakar Ibrahim aya maneh ieu dek pesantren deui teh dek neangan ieu supaya hiji hate resep bae ka Allah resep bae ibadah resep bae kana ngalaksanakeun taat ka Gusti Allah jeung supaya ulah aya we kitu pikiran kana maksiat-maksiat jeung dunia-dunia cik Abu Bakar teh aing ge alhamdulillah belajar mah geus ngan belajar di hiji awewe di mana tuh nu imahna di dia lempong ka ditungkeng mengkor getah eta di taman nu nyarekanan kula eta mah nu nyarekan enggak sakela belajar we kan geus kula datang ka dinya aju tadi tarima terus nyana guruna aduh lamun ka ditu depan lamun kula ka ditu haju dicarekanan bebeakan kan waduh geus we di kiai bae lah jadi belajar di kiai bae henteu ka ditu bae mumpung nyana aya keneh ka ditu atuh minta izin jeung minta doana kula dek berangkat ka ditu nya sok diizinan jeung didoakeun datang deui ka awewe begitu nyana bangsa 10 meter kena geus kieu bae di ka mana sia cek Ibrahim pohara aing cenah naon geus ditunjuk-tunjuk lah terus bae mah terus di ka mana sia henteu kula mah dekat dieu pokona dek belajar bae ayeuna mah ieu bingung kula mah nyebutna bingung naon jebut ibu atuh jeung ora kene neng atuh ja masa mak-maknya sebut nih can bejeuna nyebut naon ieu enggeus teu kudu nyebut naon balik sia ka ditu henteu kula menek belajar bae di dieu kejeudeuh dikukuwakeun ge sia dititaku Kiai Abu Bakar nya jak eta titah balik deui ka dieu aing nu mantak teu narima di jero hate sia lain deuk sabelajar-belajar sia bogoh kan ka aing kanyahoan ya Allah ya Robi hati aing kanyahoan Masya Allah ya si ku cerdas-cerdas ting itu kolbu teh yes gue riba mana lamun ndek belajar di dia oh masalah ya tapi tuturkan naon perintah kaula insya Allah pokoknya naon bae nu diperintahkeun kaula dek nurut nu penting ieu hate ieu supaya bersih dengekeun nya hiji maneh tuh cicing tuh di ditu tuh pondok maneh di ditu barang di deuleu kandang kotok cak Ibrahim dah masyaallah biasa di imah make spring bed AC segala rupa aya ieu mah di kandang kotok cicing sia di ditu menang sapoe menang 2 poe katilu poena bebeja deui ieu kula jebutna neng apa ibu sih sabenerna terserah aya naon sia ka dedek ieu atuh ulah di kandang kotok teh atuh di emper-emper imah kieu cek eta awewe di diri manusia teh aya 2 sifat hiji sifat malaikat
nomor kedua sifat hewan ketika berat ke sifat manusia jelema bakal cerdas hatena jin bakal resep bae ibadah ketika berat ke sifat hewan sangheuk ibadah teh kajen teh dikiaikeun diustadkeun dimamakeun sangheuk bae teh ibadah lantaran berat ke sifat hewan. Nah maneh Ibrahim masih kene gedean kene sifat hewan atuh naon bedana jeung koto ambo sak tiada teh sia ngahiji jeung koto si ieu mah lamun mondok di dinya nya kotok nya embe nya persi dihijikeun geus geus ngahiji di dinya jaheuh nya horeng lain satitah-titahna lamun maneh geus rada kurang mah tina sifat hewanina dipindahkeun ku kaula tuh kobongna lamun maneh geus eueuh sifat hewanina geus boga karakter malaikat sifat mereka tuh pondokna kulantaran maneh masih kene lobaan sifat hewanina atuh jeung kotok jeung embe ge maneh mah akur bedana ai embe mah sasadana ai sia mah sasadana golden nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong kos kitu cekna isi naik tuh lamun gedean kene ka sifat hewanina sanajan itu rupana kotok sasadana kokorongo ari si mah sasadana beda tapi hewanna mah akur si mah ban sasadana kutub robane tah eta mah sasadanya naon bedana jeung kokorongo kotok kokorongo hayang parab si eta ge kutub robani hayang parab atuh akur tuh aduh cak Ibrahim jaheunya ceukna teh Masya Allah terus itu mengaku sia can ngaku-ngaku datang ke wali malah maka ngaku wali goblok kartu namana Kiai Haji Supendi AF yayasan Asupendiah Al Jahannamiyah dihandapna aya waliullah tol udah kudu diseret dia mah nah langsung dibere wirid sholawat jeung zikir wah sholawat jeung zikir mah teh majang di dieu tapi sampaikeun ka dieu robahkeun sifat hewani na pijeun berangkatnya langsung zikir sholawat istighfar Masya Allah dengan cepat 3 bulan sifat hewani na geus mengurang 4 bulan 5 bulan geus leungit sifat hewani digerokeun ku guruna ka dieu Ibrahim tah geus seuri tah cakana ye sia teh sifat hewani na geus eueuh tapi sia bogoh ka aing aya keneh eta teh lamun masih kene aya boga-boga salian ka Allah enggeus moal beres ya ibadah masyaallah cek Ibrahim teh ketebak bae atuh kumaha bogo mah hese iyalah atuh sieu mah lain hewani deui ieu mah lain hewani deui mbahna hewan akhirnya langsung dipindahkan tah kobong gua di dia pindah Masya Allah jadi pondok ge bertahap kumaha kadar kolbuna ya Allah ya Rabbi kitulah ahli batin kitulah sinar Kangjeng Nabi akhirnya geus pindah kadua kali ya engko karima geus kumaha atuh konsepna ieu teh guru hiji kacinta teh ka Gusti Allah we hiji kasalian Gusti Allah ulah aya cinta tetapi menghargai ulah ning ke manusia ka hewan kudu dihargai nu ngaran makhluk-makhluk Allah ciptaan Allah rek orai rek babi rek anjing rek singa rek hayam rek reungit hargai ciptaan Allah tapi cinta mah hiji bae Allah oh bener-bener mulai dari manehanana terus suluk belajar
zikir langsung sholawat istighfar 3 bulan alhamdulillah beda rasa. Nah kuari mah geus eueuh cinta teh nu aya teh menghargai langsung digerokeun Ibrahim dede kadi badah teh geus jadi murid kaula ayeuna mah alhamdulillah sok ayeuna mah geura cicing tuh belah ditu ayeuna mah pondokna ngaji amil jurumiyah sarap mah babari gaji alfiah johar makdun mantek lah fatul muin fikih jeung usul fikihna lah cek awewe hadis beserta mustalahat hadisna gampang nu kos kitu bahkan bisa dijualan kos kitu mah ceramah di mana-mana jualan hadis tah nu hese ge ngabersihan kolbu cara maneh sifat hewani kuari geus eueuh kacinta kuari hiji ka Allah ieu kakarak jadi jelema satungtung masih keneh cinta salian Allah masih keneh jejelema. Alhamdulillah cek Ibrahim kula kuari mah bisa ieu teh ngarasakeun nikmatna ibadah ka Gusti Allah karasa maha agungna Gusti Allah tata dina mah ningali langit teh langit we horenganan ayeuna mah masyaallah ningali langit teh nu luhur nu lega maha kawasa Allah dadamelan sakitu luhur jeung legana komo nu ngadamelna tata dina mah ningali bumi teh biasa bae gampar tapi ayeuna mah ningali bumi teh nu sakieu legana jeung ngamparna komo nu ngadamelna jeung sajabana eta cek guruna cek awewe kakarak jadi jelema geus Ibrahim balik anu jung balik alhamdulillah yakin kuari mah geus teu hayang ngaji hayang nage ibadah nu kamari hayang boga santri teh hayang nama 1000 2000 ayeuna mah henteu sebab eta mah nafsu hewani lamun boga murid 1000 di yayasan mah meureunnanan uang miftahna ge gede kamari mah kan kitu atawa di pondok pesantren nu biasa boga murid loba teh meureunnanan loba murid teh haju merekna meureun aya loba murid mah loba kabelah dituna nganggap guru ngagungkeun jeung ngamulyakeun baheula mah kitu aya mah lain asal ngamalkeun ilmu we deuk saurang deuk duaan tah kuari mah nyadar teu perlu lobaan horeng murid mah 1 2 cukup ngan ketika jelema geus teu hayang boga murid loba malah muridna daratang ketika jelema geus teu hayang kana dunia anu nutur-nutur ketika hiji jelema geus teu hayang kana dunia bakal nuturkeun ketika si ieu hayang kana dunia na kabur malulu tah kos kitulah konsep ilmu Allah akhirna Ibrahim ayeuna mah tetep masyaallah kan indah horegan ibadah teh geus nyaho kanu di ibadahan mah nikmat ketika ngadenge Allahu Akbar teh ceuli ngadenge kolbu ngarasakeun kemahaagungan Allah ketika Quran didengungkeun teh ceuli ngadengekeun tapi kolbu mah lain maha luar biasa eueuh papadana Gusti teh kalam ilahi Quran dibaca hungkul indah ngeunaheun ku suara anu merdu makharijul hurufna anu tepat lagamna anu indah ceuli ngeunaheun ngadengekeun anak kolbuna maha kawasa Gusti Allah pohara amat kalam Allah dibaca ku sorangan bege ku ngeunah lamun bener cara nu tadi macana urang 2 jam ngadengekeun nu tadi betah coba sih guys
coba sih 10 menit tah maca Quran asana nu di dieu kalabur kabeh mun ditanya kunaon sia kabur asa aya galedeg beda nah ayeuna mah geus lain alam Ibrahim teh hiji waktu Ibrahim teh dek nyaba ka guruna ka awewe teh tepatna Jumat isuk-isuk di jalan teh aya oray ngaringku barang dideuleu eta oray teh borok aya anu nimpah meureun tadina barang dideuleu ku Ibrahim teh ieu oray teh masyaallah karunya amat aya sireum aya laleur bahkan geus aya bilatung-bilatungan ya Allah cek Ibrahim ieu oray karunya amat cek manehan langsung dibersihan tak oray kicep langsung dibersihan dibawakeun cai dibersihan geus beres sorban manehanana disoekeun diperban geus make popol-popol dan daunan diperban make sorban manehanana eta oray teh gitu gide-gide robah-robah aya tanaga langsung udang kolosot kadenge bahasana nuhun Kiai Ibrahim itu kudu ngomong tapi ke harti siapa bodoh baeran dengekeun aing ngaji atuh kadenge teh bahasa teh seperti eta lain aja ngomong nuhun pending itu mah jahe kok situ mah tuh hati langsung kolosot orai Ki Ibrahimna langsung ke guruna cek guruna Ibrahim murid alhamdulillah maneh teh geus teteg tadi manggih naon di jalan orai kan kanyahoa kumaneh dipake ka deudeuh dipake ka nyaah kan hargai makhluk Allah ku ayana menghargai makhluk Allah maneh bakal dihargai deui ente ka mamana anjeun ka mamana moal kudu digegel oray jeung moal kudu diganggu oray lantaran geus ngahargai ka oray eta coba ge engke maneh balik ka ditu bakal kapanggih deui jeung oray-oray anu sejen mawa kanikmatan geus kanyahoan ta ku guruna awewe ngora keneh 35 gelis deh atuh malaikeun ka sia mah sajan kikilan ge ya boro-boro oray itu urang sikul ke teu hayangeun ka sia mah boga senjata pelet isin tak ka Mbah Jambul nya mah teu kudu dipelet asal dipencet daekeun tuh bener bae pamit badanana ti guruna ya Allah orai ngabring seakan-akan menghormati jeung menghargai ngahaturkeun nuhun sebab bangsa kami geus dihargai ku anjeun ya Allah ya Rabbi Masya Allah careurik orai teh Ibrahim datang ka imah ya Karim Masya Allah tuh menghargai hewan bakal menghargai urang mah ku manusia ge teu dihargaan lantaran urangna ngamusuhan awas ya beng teluh ya can puguh can karu geus teluh mah lu atuh awas ya beng dipelet-pelet eta teluh keneh nah sia raja pelet sia mah mata raja teluh ya eta mah budak aing sapopoe burung momobilan jeung raja teluh aing aing naas hirup ya Satu ketika Ibrahim langsung berangkat ke Kiai Abu Bakar. Itu di tengah perjalanan aya aki-aki. Ngapa borokna masyaallah gede. Borokna gede bau. Geus garigug bae kieu. Ibrahim datang kan, assalamualaikum. Salam, naon Ibrahim? Ih, sia jauh ka ngaran. Berarti lain samarangan nih jelema. Tuh.
Ki ieu borok geus lila aju kumaha lamun kukula diobatan dik daun tuh maneh peduli ka kaula hate maneh bae lempengkeun ye pana juga aing deui bae cek kajen cek tuh borok mah borok bae lain kitu kula kuari mah hayang urusan maksudnya ieu teh rek dirapihan kula aju dibungkus supaya cager kan geus cager mah salat bisa nangtung tahajud bisa sakira tuh ibadah TK kos gitu. Masya Allah aing manggih di beje lemah kos gitu ke sakabaraha emang kumaha kitu ieu make jeung embung ayo salat mah jadi titahna ge ku Gusti teh ketika orang mampu nangtung teu mampu nangtung diuk teu mampu diuk atuh kan ngedeng kumaha kurang babarina Gusti Allah nik daon make jeung hese-hese teuing ibadah kos kitu mah zahir wungkul ye nu hese mah qalbu lempeng ka Allah bener racak Ibrahim teh henteu kieu bae kula mah hayang urusan akibat ieu mah ieu supaya cager embung aki teh keras ngomong embung tah kula mah nu batak embung eta kunaon teh coba ayo kieu nu batak embung ieu teh takdir Allah jeung kahayang Allah boga kahayang aing borok ketika aing teh aku ari diobatan berarti kahayang aing cager engke kahayang Allah mah ngageringkeun berbeda antara kahayang aing jeung kahayang Allah aing moal kudu nutup kahayang Allah Masya Allah luhur amat ki eta ilmu toh pan si ieu mah lain dagang teh dagang karung ye timbe meh lahir ge geus dagang di jero beuteung datang ka kuari susah bae apan minta bae ka Allah teh ya Allah ya Rabbi kunaon atuh ya abdi disusahkeun bae tuh kahayang Allah nyusahkeun tapi kahayangnya mah hayang sugih pan berbeda tah lamun datang ka paeh kos kitu di jero kuburna disiksa emang siksaeun sih sebabna berbeda antara kahayang Allah jeung kahayang urang becak Ibrahim ilmu lain letik-letik ilmu ieu nu hese geus urang teh lamun kuari belajar pelebah eta Masya Allah karim encan aya nu bisa termasuk kulangan sakadar nyarita bae lah belajar babarengan antara kahayang Allah jeung kahayang urang selalu berbeda urang ketika ayeuna di negara urang aya Covid buah bener banget terserah kahayang urang makan ulah aya Covid ketika pemerintah kuari nyumbang saurang 600.000 alhamdulillah kapan bejana doang kan gitu kan kahayang urang makan kabeleteran kabeh antara kahayang urang jeung kahayang Allah kan berbeda terserah eta mah urusan manehanana tapi urang ulah nentang kana kahayang Allah tong lain kahayang Allah cinta mah kahayang bupati digerakkeunna ku Allah adapun manehanana bener jeung teu benerna kumaha dirina geus urang mah tumarima tah eta nu hese ketika orang kawin urangna kasep kebenaran boga pamajikan teh nya hideung nya beke eta kan geus kahayang Allah geus kahayang Allah ulah dikukumahakeun urusan eta pamajikan urang pandian ku urang roskam ku urang ayo ku urang engke ge bagus sorangan purukutut sangkilang bulu tilu purukutut teh nya tapi kurang di tadi urusan beus sasadana moal beres tapi purukutut kebon kurang rapi kurang diusapan weh jadi pancawarna atuh ieu mah geus mah jore pamajikan tadi urus ih si budak jelema teh lain sih jana sorangan tah urusan ieu geus takdir Allah nemah lah di dunia mah moal kebel ieu tenang kan hati geus moal kebel geus takdir ti Allah kos kieu aing teh diciptakeun ku Gusti Allah beungeut teh sakieu begitu ngaca teh boro-boro batur aing sorangan ka aing sieun aing mah ieu mah beungeut perang ieu mah geus we alhamdulillah Gusti alhamdulillah
abdi diciptakeun ku Gusti sakit tumarima alhamdulillah moal aya ciptaan Allah di luar kehendak Allah nuhun Gusti loba nu kasep tepi ibadah abdi basa kege mengenal Gusti tur abdi indah jasa ibadah ka Gusti ya Allah masya Allah nikmat tumarima kana kehendak Allah ieu pang mahal-mahal tambah di ilmu cek Ibrahim teh nikmat horenganan tah kuarima Ibrahim teh ya geus pohara ilmuna geus liwat tina ilmu biasa ngeunaheun mun udang dipeting teu puyeng teu lesu nikmat begitu manggih magrib teh seserian alhamdulillah masyaallah manggih peting teh nikmat peting bakal zikir ke Allah jeung bakal tahajud indah jasa asal manggih peting seserian ieu ge asal peting seserian ieu ge mentak loba urang lemburna kunaon seserian teh sih horenganan kurang obat gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah ieu urang keur carita seputar ilmu lamun kanjeng Nabi carita fadlul alim alal abid ka fadli ala sairil umam ngunggulanana seorang alim terhadap abid lir teu beda jeung ngunggulan kaula terhadap umat-umat kaula jauh melung ti mana-mana maksudna fadlul alim teh aya alan horenganan alimna alim khos lain alim sembarangan alim abid teh jelema anu ibadah tapi teu berilmu ai jelema ibadah teu berilmu mah emang kumaha kitu geus loba dongengna ibadah hayang ka Allah tapi teu make ilmu anu sering sok dicaritakeun ku para penceramah teh ambalaya tuh kan jelema bodoh aju sholat berjamaah kebenaran mualaf ya begitu sujud iya na ya katoker kadinya kamu alaf mualaf noker deh kan katukang kudu tukang noker deui oh kadi itu terus cek mualaf teh bu horenganan sholat kudu totoker itu karena bodoh kan gara-gara bodoh bakos gitu bae kajian gua kumaha. Saya mah mal berjamaah deui cek keneh emang capek. Aku nah atuh kudu silih jejeg kitu cek kitu. Akibat bodoh. Aya deui, bodoh mah lain deui. Itu mah subuh salat. Ieu cerita nu bodoh abid bodoh, ibadah tapi bodoh. Begitu subuh mantas ruku teh kan kuduna mah Allahumma dini fi man hadayt maca doa kunut. Aing ada pohoan cak makmum teh kun cak imam pan kunan ya kan tuh bedaan maksudnya mah kunut kan kun beda kan cak imam wah berarti kuntil anak lupa aju makmum ge lupa ata deh kabehan ata tarolol kabeh yo datang keluar pak udang-udang geus capek karaki bae masyaallah cak makmum teh imam kunaon kieu melumpat si anu ngabejaan cak sia cenah kunti kunut bodoh si bodoh mah tuh dibawa ka mana ge aing mah ngabejaan teh kunut kunan ge kan cak imam teh atuh ulah kuduna subhanallah atuh kan ai bodoh mah hese kajian ku kumaha nu kudu subhanallah kunan ujung-ujungna pajar kunti anak wae bodoh masih keneh loba keneh carita jelema bodoh anu ibadah ka Gusti Allah eta teh tadi bau pohara kunaon pimpinan kula mah tahajud lagi berang peuting eta kan bodoh mana tahajud berang peuting eta kan bodoh hese bodoh mah matak kanjeng Nabi nyaritakeun fadlul alim alal abid keutamaan seorang alim terhadap abid jauh bedana jauh melung di mana-mana nah ieu mah keur carita alimna alim ilmu syariat bae jeung abid anu teu berilmu jauh melung di mana-mana komo lamun alimna kuari alim anu berhakikat geus hese nyaritakeunana
kamari lamun urang nyaritakeun Habib Lutfi isin biasa sebab udah sok katebakeun bae baheula Gus Dur katebakeun bae ku ari aya Habib Umar deui ta ka Imam Akram katebakeun bae nanaon si ieu bae dikitu-kitu bae pende omek ku Habib Umar dikieu-kieu bae kakula ngomong kenapa Bib bukan orang kayawan tah si MC tah dikitu ke dol ieu na ieu dol jangan suka ngejar-ngejar kiai cekeun udah kamu mah kamu aja jadi nyana boga pikiran hayang ngejar kiai meureunna ibadahna teh tasbih dibabawa kunana segala bae lamun di nu loba jelema bae okos nu zikiran teh gitu tuh tapi lamun di imam bae nangkarak kajawan ku Habib Umar kabeh kajawan ieu caang hatena sieun urang menghadapi jelema-jelema nu kararitu teh ya Allah ya Rabb iyalah ahli-ahli Allah urang mah cuman bangga bae di Indonesia ternyata masih keneh loba jelema-jelema nu sareukeut hatena masih keneh anu naon laluhur pangkatna pohara dina impian-impianana lamun dicaritakeun masyaallah cacak-cacak eueuh para aulia Allah wallahu alam di Indonesia teh untung masih keneh loba para aulia Allah lamun dicaritakeun keistimewaan wali Allah tiis kana hate sebab naon sebab wali Allah mah moal aya anu ngadoakeun goreng ka jelema nu mantek jelema cintaeun nyana ngadoa tanpa bebeja ngadoakeun ka muridna ngadoakeun ka umat selalu penting teh lain dirina du didoakeun teh umat sarua jeung Kangjeng Nabi bae kitu nu mantek kacinta umat ka manehanana tanpa sebab naon dirina deudeuh jeung nya geus puguh murid-muridna lamun dicaritakeun aulia Allah wali-wali Allah loba nu muridna endek ngadahar haram tetapi teu jadi loba muridna anu endek zina teu jadi loba muridna anu endek maksiat teu jadi lantaran naon seakan-akan guruna teh ya kadenge suarana seakan aya dihareupeun seakan kitulah para kekasih Allah untung di Indonesia masih keneh loba para aulia Allah nah ieu malam ieu urang kumpul di dieu teh dorong doa ka almarhum almaghfurlah Kiai Thalib urang doakeun anjeunna nu geus aya di alam itu mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala murid-muridna mudah-mudahan dibere marangpaat ilmuna tur dibere istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala urang kabehan mudah-mudahan dibere terbuka mata hati urang sehingga bisa milihan mana nu bener jeung mana nu salah ku urang dipikeun nu bener ku urang dilaksanakeun akhir hayat urang kabehan mudah-mudahan husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasul tidak terkecuali urang lamun geus tobat Allah maha penerima tobat tawwabur rahim polisi nu loba salahna tobat ka Allah bakal ditarima TNI nu loba salahna bakal ditarima pedagang nu loba salahna ngabohong malulu bakal ditarima tobat ka Gusti Allah petani anu nyeser malulu jeung sajabana tobat ka Gusti Allah bakal ditarima urang anu osok magahan ngaji lempeng kurang lempeng niatna tobat ka Gusti Allah ditarima ku Gusti bahkan kasalahan-kasalahan urang bakal disyafaatan jaga ku Kangjeng Nabi jauh teuing ku Kangjeng mah ku para sahabat jauh teuing ku para sahabat mah ku para ulama-ulama anu menang karidoan ti Gusti Allah dibere SK ku Kangjeng Nabi ulah waka ka sorga aja tangan murid-murid anjeun heula ya Allah ya Rabbi nikmat si mah di akhirat dek milu bae teu bisa saha nu ngaku murid kanyana tuh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mulai ti ayeuna sok
belajar agama sakumaha panitah Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sageusna urang belajar di pondok-pondok pesantren ngamalkeun hasil belajar urang sageusna ngamalkeun hasil belajar urang murnikeun amal urang belajar murni engke bakal karasa ku diri urang masing-masing kalazatan ibadah mun nyaritakeun lazatna ibadah eta mah hese moal caritana moal anggeus-anggeus lantaran urang mah kuari nyarita ngeunah teh mun dahar opor semur komo jeung jengkol ngoraw sambal tuh sia mah kagoang bae kan eta urang mah kos kitu bae carita ngeunah teh ya. Tapi ketika nyaritakeun ibadah hese urang nyaritakeun ngeunahna ibadah hanya jelema-jelema nu geus dibere ngeunah bae ku Gusti Allah ibadah maca Quran kamari ieu mah kejaranana teh tamat geus ka ditu nama lain ngarasakeun nikmatna maca Al-Qur'an ngeunah lain perlu tamatna tapi ngarasakeun nikmatna maca Quran tengah beuting teu kudu tarik-tarik jeung teu kudu embat-embat ngeunaheun hese nyaritakeun ana urang kos kitu mah sebab tama perasaan masing-masing. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hasil tina pangajian urang ternyata horenganan urang teh titah nungtut ilmu saenggeusna nungtut ilmu urang kudu ngamalkeun saenggeusna ngamalkeun sing bisa ngarasakeun amal urang belah dituna pisan urang teh bakal dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala sing hade salila hirup ulah bendu ka ahli Allah lantaran bendu ka ahli Allah sarua jeung ngabenduan Allah merangan ahli Allah sarua jeung perang jeung Gusti Allah lamun urang kuari aya bendu ka ahli Allah tafakuran aya naon sih di diri urang aya naon sih di diri urang make jeung aya bendu ka ahli Allah aya naon di diri urang koreksi di diri urang gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sebab lamun geus jadi ahli Allah moal cegekan sakumaha Ibrahim tadi kercan jadi ahli Allah mah sakadar ilmu zahir galaknya teu salah emang kos kitu syariat mah tapi ketika geus diangkat jadi wali Allah bener horenganan lain kitu kumaha atuh manehna nu ngalakukeun haram urang anu peureum tuh kan gitu. Nah ieu lamun dicaritakeun kuari tentang sanaon lobana ahli-ahli Allah di urang bakal resep sebab naon endek sababaraha kali dek datang musibah kudu dibejak kula ge cak ahlina sababaraha kali dek datang musibah kamari teh hampir dek banjir deui di Labuan jeung di dieu tah di nangkaran Lebak hampir rangkas begitu hampir dek banjir deui turun sababaraha wali Allah cerik di laut cerik dage lain di darat di laut kabeneran kamari ieu teh endek aya meletus salah sahiji gunung langsung naik ku di Allah ka gunung dititah kos kitu teh mun teu aya izin Allah mah tara naik ketika geus aya izin Allah kakarak masyaallah nuhun loba kedeh nu kos kararitu masyaallah tah di dunia ge di dunia dedeheun jeung nyaaheun ka jelema komo di akhirat engke tadu batak kade ulah bendu ka ahli Allah sebab di dunia nyaaheun di akhirat engke dititah neangan murid-muridna berangkat langsung ka surga indah jasa lamun urang ibadah teu sabaraha jasa kieu ayana haju di akhirat digiringkeun di bawah bendera guru urang nikmat mah si ieu milu malaikat surti jelema anu geus jadi ahli Allah ketika ngadenge hiji nyanyian diperhatikeun tina bahasa eta nyanyian terutama nyanyian-nyanyian anu meunang ahli-ahli Allah anu mengarah kana katauhidan ngajadikeun nasihat ka dirina ieu menjadi luluh kana ruhna. Urang teh mimiti ibadah teh make zahir diaturlah ku fikih
kemudian orang kuari ibadah make galbu diaturlah make thariqah urang geus datang ka hakikat ibadah teh make sir yakni ruh urang berbagai tahapan-tahapan dina urusan ruh didinyalah manzilah urang geus engke diangkat jadi wali rijalul ghaib jadi nukoba jadi nujaba jadi urafa jadi asaib terus jadi naon kitu ngaranna jadi autad kemudian naik deui jadi mukhtar naik deui imam naik deui jadi kutub Itulah ibadah teh jadi urang kakarak tahap awal ge can anggeus nyaritakeun urusan fikih jangan beberes zohir urang timimiti cai kemudian wuduna kemudian salat gerakan-gerakan jeung tempatna eta urang mah masih diutar-atur keneh diatur urang mah di mana jang tempat salat urang nu ngeunaheun lantaran make fikih ditingali disingrai-singraikeun ku urang nu kadeuleu ku mata mah ieu mah kotor ieu mah bersih eta fikih ketika urang geus make ilmu thariqah lain deui babauan teh lain urusan babauan geus babauan secara batin kaambe ku urang musola ieu mah bau proposal musola ieu masjid ieu bau proposal geus lain aambeunana geus lain teu kaharti ku batur kunaon sih embung didinya salatna sia mah sia bae ulah nurutan mama emang kunaon mama mah tuh tilok salat aambeuna jeung dedengna geus lain geus aya ilham ti Gusti Allah colekan secara batin sok laksanakeun sok ulah geus mulai didinya teh dahar ge dahar ketika nyana endek nginum seakan-akan cai ngomong ulah diinum ieu teh lantaran ieu hasil menang teu beres cai teu jadi begitu urang rek dahar aya eta mah hese lain bahasa ngomong lain naon lantaran teu moal kaharti ku batur jadi geus tepat jasa firasatul mukmin pirasa jelema mukmin leuwih seukeut tibatan pedang ai oma irama mah lain seuris ya bicara itu lebih tajam daripada pedang maka hati-hatilah eta bicara ieu lain perasaan mentek sing hade mangharepan jelema mukmin anu geus tajam firasatna lain deui ya dahar wae sia mah nya mah teh urang emang mama soboh mama emang kumaha tuh geus 2 kali paingan tah lain firasat tah mah kos kitu mah kamangkaran tah mah iya mah firasat kabelah dituna geus datang ka hakikat nyahoeun tadi mah kakarak bisikan-bisikan melalui ilham kuari mah geus jaho jadi geus jaho kana jati dirina geus jaho jati diri eta sangu jati diri eta cai jati diri eta kopi jati diri dan berbagai-bagai jati diri sakumaha nu ka Kangjeng Nabi ya batu teh uluk salam ka Kangjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah tangkal kayu assalamualaikum ya Rasulullah tangkal korma assalamualaikum ya Rasulullah masyaallah kabeh ngaromong krikil assalamualaikum ya Rasulullah geus nyaho kadenge hakikatna nu matak moal kaharti hiji kiai bebarengan kamari kula maca kitab jeung Habib Rozak aya Habib jualan kitab jadi dibaca sakedeung ku kula nah aya hiji kiai diiringkeun ku muridna kemudian nyana teh ka tempat hewan mun urang mah naon ngaran tempat hewan da tempat hewan teh anu muroba ieu anu manuk segala gitu ke kebun binatang nyajak ke kebun binatang tah si kiai teh anu geus datang ka hakikat datang jeung murid-muridna biasa seseurian segala naon ternyata horenganan di kebun binatang ari waliullah mapan maraca salam ka nyana assalamualaikum ya Rozak salam atuh nyana ge waalaikumsalam muridna kaget waalaikumsalam ka saha Waalaikumsalam biasa murid kaget kabeh tapi biasa bae geus
Datanglah ke tempat monyet. Monyet kabeh mararenta. Monyetnya ajol-ajolgan cak kieu teh bere. Kabeh nu aya bere. Mararenta eta kabeh monyet, kabeh mere tuh terus bae. Nya ngomong, sia nyaho ka bahasa monyet tadi. Henteu eta teh kabeh ngaronjang-ronjang mararenta. Sia nu aya di sia teh coba kami ieu di jero kebun binatang teh kurang parab tah bahasanya na kos kitu. Tah. Oh kitu nya. Urang indit nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geus beres. Datang deui ayeuna ka hiji tempat babarengan di dinya teh tah geus balik ti kebun binatang jeung murid nu lain-lain nu milu jeung nu teu milu bareng rakyat masyarakat pamarentah aya eta kan kiai kieu bae cek yen monyet kabeh ye sia monyet kabeh monyet sia ngomong gitu monyet sia kabeh monyet atuh aya nu noel kiai kunaon monyet kabeh sia ku aing mah kadeuleu monyet kabeh atuh diamankeun kiai teh barang ditanya kiai monyet kabeh lantaran kabeh mararenta ceuk ieu teh ya percis cek aing mah kos monyet di kebun binatang mantak kiai proposal eta kiai monyet sebenarnya mah tak kalawan aku kiai hakikat mah ulah kasih ngumpul tenang we heulanan ku monyet teh tak kabari baca kitab sagedeung jeung Habib Rozak kitab udah gaya kene seserian mah Habib Rozak nah jadi paham nya ka bahasa-bahasa kata kakarak monyet dang can diteruskeun ku kula maca kitabna jahese macana tah kula meuli tilu Habib Rozak ge meuli jang naon Bib wah buat koleksi aja cek jana tuh ya Allah ya Karim aya deui hiji deui ku kula dibaca deui dasar kedeungdang bari ngobrol doang masyaallah rame orang eta kitab masyaallah aya perangan segala ta kitab teh ente mah pan mun maca kitab jelok rame tapi lamun maca majalah mantap susuna gede amat yeuh waduh rese baca kitab aja mubtada khobaran aya syarat jeung jawaban hese lah pokona maca kitab datang ke kuari kitab teh bisa-bisa dibacana ai majalah menerleng mah komo aya gambaran teu kudu dibaca pokona gambarna bae deuleu di HP ka HP kan diakses ka HP aya kan pun di jerona mantap ieu mah terbuka dua belah dadana wah diakses bloon tak kiai aya Karim ya Allah sakitu ge kiai komo lain kiai eta HP teh kos gara itu nah ieu keur carita jelema anu ibadah ka Gusti Allah mun kuari ku urang diutar atur urusan zahir ka tempat-tempatna jeung sagala rupana ketika geus ibadah melalui thariqah pohoan ka tempat sebab naon di mana bae Allah aya ndek naon masih nikeun tempat di masjid jeung di imah nu disembah Allah na eta-eta keneh di kota jeung di kampung nu disembah Allah na eta-eta keneh di nu rame jeung di nu sepi Allah na eta-eta keneh kok make aya perbedaan-perbedaan aya di nu loba jelema bangol husu teh salatna aya di jero kamar make kaos merek Rinso poho bloon teh kiai di kamar mah tenang mah make kaos cangklek ya Allahu Akbar nu Rinso nu Dino macem-macem geus teh pokona mah tah tapi kan di masjid mah nya teu sanggupeun teh make merek Rinso lamun aya kiai nu di kamar jeung di masjid beda eta kiai ondo eta encan nyahoeun cek nya mah meureun di masjid mah aya pangeran di kamar mah eueuh je aya perbedaan nah eta kiai kakarak berbau pikih doang jadi bae kos kitu ngan mikih encan datang karena noriko ketika noriko tetep baik di luarnya make jubah di jero make jubah kos kitu bae salat lagi sarua bae sebab Allah na eta-eta keneh nah geus kos kitu mah mun nyaritakeun Mekah biasa-biasa bae sebab naon jelema aya nu ka Mekah tapi hatena mah di kandang kebo keur toab inget ka eneng eneng aing sanu urusannya cek nya ada tadi jelema nama keur toab deui nya jeung Haji Pudoli atuh bismillah Allahumma hatena mah eneng aing di mana saha nu ngurus pada tadi hareupeun Baitullah tapi ahli Allah sanajan di kamar di imah di mushola tetap Allah teu inget ka eneng teu inget ka mobil teu inget ka naon paling sekedar kazaki ya lumayan lah setik-etikeun teh mah bener bod rusak
lamun lain ahli Allah tetap ibadah rusak bae hese bae. Tak ketika dek bae jadi ahli Allah, geus akur bae. Ketika datang waktu sholat di jalan, Allahu Akbar, tenang bae. Ih, bumi Allah. Kalem bae, masalah. Ketika geus datang ke hakikat, geus lain deui. Geus bae kadeuluna ge teu sholat. Kadeuluna geus teu sholat, padahal mah sholat. Kan kiai teu sholat, ulah ngikut kiai geus, ulah sok haju ka kiai sia bae lah sholat. Emang kiai di mana? Di Mekah sholat. Geus mal gaharti. Teu bisa pakai lalagaan lantaran kadang-kadang di dieu mah kadeuleu teu sholat horeng di anu mah aya. Saya geus kos kitu mah. Lantaran tadi teh ya, urang mah ngaji ge hayang rame. Urang mah ngaji teh masih kena kompetisi dina karamean. Wali mah geus lain kitu. Ngaji, bangun, pindah. Ngaji, bangun majelis salim, pindah. Geus teu hayangeun nya nama bangunan-bangunan kos kitu jang naon. Nu penting mah jelema nyaho ka Allah dituntun ku aing. Tina teu nyaho ka Allah jadi nyaho. Kuari geus jaraho, atuh geus dipasrahkeun, geus nyaho, geus titipan ilmu, mama mah neuk berangkat deui. Neangan deui tempat nu sepi, ayo nuduhkeun ka Allah kadanan ku kitu atuh ulah proposal, besi bau monyet. Ya monyet nu sok kikieuan besok geura urang ka dieu, ka mana karah ka Solear. Ka Solear, di mana karah Solear teh di mana karah? Di Pandeglang, ngaco. Mbungeun nya besi pajar baturna. Tah di dieu di Cisoka urang ka dieu ronjang-ronjang, tapi aya rajaan. Aya rajaan teh di tengah-tengah nu dararatang teh ya. Kok kanyawan raja pan kadeuleuna nya make makuta. Rupa monyet tapi ternyata jelema kasep. Sasalamannya biasa uluk salam. Assalamualaikum. Masyaallah horeng kapanggih jeung rajana. Rupana rupa monyet padahal horenganan ahli Allah tukang zikir. Tah, kok sekarang itu geus jadi ahli hakikat ba rupa monyet horeng wali. Aya lembur mah rupa wali horeng monyet. Wantak asana di dia monyet kabeh. Iya Karim, mung disebut monyet sebagian ceknya nah. Aduh ampun, itu monyet bae. Nah, iya ketika geus datang ka dinya ngadenge syiiran lain deui. Idzal isruna min di mana tanggal 20 tina bulan Syaban geus kaliwat berarti tinggal 8 poe deui. Tawasil surba laili kabinahar sok tepungkeun inuman penting kana berang ulah eureun-eureun nginum. Wala tasabiak dahi sigorin ulah nginum make wadah nu leutik bila perlu kasrol nomor 12. Nu gede ember bila perlu mah. Lantaran pakodoko zamanu ala sigori geus rupak zaman sempit. Lamun make nu leutik engke kakurangan. Dina leutik sempit waktu ieu teh nu mentak didinya teh ulah eureun-eureun urang terus-terusan kudu nginum ulah eureun-eureun. Eta teh bahasa syiiran. Kadenge ku urang mah urusana urusan pitayeun. Urusanana hanya sekedar urusan tibeteungeun, tapi kadenge ku jelema ahli thariqah, kadenge ku jelema ahli hakikat lain kitu. Kumaha? Manehanana di dinya teh paham kana yen maksudna eta syiiran teh jelema teh di mana-mana lahir ka alam dunya ta eta teh kakarak bijil mata poe di mana-mana geus datang ka dohor berarti manehanana geus setengah tuh di mana-mana ka asar berarti geus 40 tahun ka luhur di mana-mana jam 5 geus kos habib rozak tinggal sajam deui suruh. Kita dina Irsyadul Ibad Imam Zainuddin Malebari ngagambarkeun manusia seperti eta. Nah, teu beda jeung ieu. Bulan Ramadan teh dina tanggal 1 ngora keneh berarti umur urang, tanggal 15 setengah tubuh berarti umur urang, ketika tanggal 20 berarti geus kolot. Nah, tinggal 10 poe deui surup ieu teh beak bulan Ramadan. Eta teh keur carita Ramadan, caritakeunlah ka diri urang, berarti aing geus kolot kudu siap-siap ulah kampanye.
nu ngora mah masalah pun nu kolot ya saya Haji Hamid ulah geus kos kitu mah komo ide leutik duitna mah Allah untuk ulah kecuali sih diberi apaan saya masalah sih pugu bermasalah tah eta teh tanggal 20 kolot berarti iyalah jadi nasihat hartina di mana geus tanggal 20 bulan Syaban lewat tidak terkecuali siapapun geus ulah eureun-eureun pawasil tepungkeun berang jeung peuting teh pake ngerogot zikir ibadah ka Gusti Allah ulah aya kesempatan di luar ibadah ka Gusti Allah beakeun waktu barang jeung penting pakai zikir ka Gusti Allah ulah keur teu hees di jero hees zikir bae emang bisa atuh bisa pan bisa kos kitu sih atuh ente mah hees sih ngomongna ya hees teh hees beneran atuh pan Kangjeng Nabi masyaallah qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisa mata bisa perem sare golbu nanti atuh warasatul anbiya ge bisa aja nu mantak guru kula di Banjar Kiai Haji Mumu putra daripada ayah Banjar ketika sare emang kumaha gitu ketika saya tanyakeun gerege ka anakna asal Malik Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman Malik deh ka dia tan halu pilih qaratung karajibil qaratung bi bener lain lalaga berarti kan terus-terusan nyana teh geus lazim terus-terusan ada mul intifak jeung sholawat ajengan mumu almarhum masyaallah almaghfur lah eta teh asal Malik we kos kitu tah awalna mah pamajikan ge kageteun je saretan teh si ka haji tapi sare asal Malik ada Allahumma sholli alaihi wa sallam Malik deh ka dia tanah lebih lokal datang baik aya Habib Rojak mah lain Malik ka dia mazia ka mana haju bae leungeun duga peragapan deh cak pemajikan tadi geus ge beda Masya Allah eta keur carita ahli sholawat teh kos kitu mantak anyar-anyar udah sok ditanya yang penting saretan teu sare pan Malik ka dia kitu ge seuri bae nyana ngimpi lagi atuh pan kapangijeng Kangjeng Nabi atuh ka eta geus ieu mah didongengkeun teh alal hak nyata tanya ka minantuna kula boga babaturan ngaranna Haji Mufti tah di Raja Mandala sagulung sagalang nyana keur waktu panganten kaget lantaran kamarnya na belah dieu kamar mama belah dieu jadi tak kamarna teh kapan nyana mah ka setengah hadina bilik tah barang geus kitu penting teh apa ngaranna ge panganten rada kurang hees beureun saya masuk ke juga mana baik tak kerja jadi istirahat gak ada kayak kenyana kan baca sholawat terus baik ada baca Malik baca sholawat jangan ngomong jam 4 minam tuh anyar sapeting dua peting akhirnya kebelah dia ngintip jadi lainnya nu diintip nyana nu ngintip sebab nyana baca sholawat ke situ jam 2 ceknya masa sholawat diintip orang Malik asal Malik Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman kakarak bebeja nyana teh lalaunan seuri bae atuh pamajikanna mah geus nyaho emang kitu cenah nama asal Malik bae kitu asal Malik eta ahli sholawat atuh keur sareget sholawat bae ongkos jelema neangan nomor eta teh keres da ge 5050 ya ilah pawasil surba lailika binhar sok tepungkeun beranjang peuting teh ulah eureun-eureun terus bae nu resep sholawat nu resep Quran nu resep zikir deh kesempatan sapira tinggal 10 poe deui tah eta keur carita umur bulan urang ge kuari mayoritas umur umat Kangjeng Nabi teh 63 nah kuari nu geus 60 tinggal sabaraha tahun deui nah moal ka mana boa sih ade nu geus 62 berarti sabaraha deui nah lamun geus 60 kitu 2 bulan 9 29 poe sabaraha deui sih ade da iyalah kadangena ku ahli Allah mah ieu teh nasihat ka dirina aing teh geus kolot
berarti tereh balik kali tugas ulah direnan ieu zikir ka Gusti Allah kapaham ku nya tina hiji nyanyian ieu teh maksudna mah kos kitu nu mentak nya teh terus-terusan neja paham la wajib terus akhirna ti dinya nya siap berangkat wa zahaba ila Makkah terus ka Mekah lantaran boga perasaan di Mekah maluwih mundal ibadah teh ka Gusti Allah geus pabakia bihi manya biha nyana cicing di Mekah mujawiron jadi urang Mekah hatamata manehanana sehingga maut di Mekah. Itulah cerita ahli Allah neruskeun nu kamari teh eta ya kama waqa alir rajul alladzi sami'al ghail hiji jelema ahli Allah ngadenge ka jelema nu nyanyi nyanjana model kos kitu jadi nasihat ka dirina oh aing geus kolot geus aing dek ka Mekah di Mekah dek cicing dek ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa taala.